Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Pasti bagi hadiah acan. Tuh. Lamun pas hadiah tarik atau acan pas assalamualaikum tuh. Paingan semangat dah hadiah acan. Acan dibuka. Ya, acan dibuka. Terus 2 kali alhamdulillah. Jadi minimal hadiah teh kudu dibuka 2 kali. Namanya 2 kali lipat. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur orang panjatkeun Allah Subhanahu wa taala. Dimana alhamdulillah dina wengi ayeuna urang aya di lingkungan Masjid Nurul Huda wilayah RW 11 RW 10 biasa ngalaksanakeun memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun waktu mah ieu teh tas lebihnya, tapi orang tidak mengacu pada bulan. Nabi hormat Al-Mukarram Puna Allah di Pasantren Al-Barkah Ceng Mukti. Oke, nabi hormat reng-rengan panitia penyelenggara, para ketua RW, para ketua RT, aparatur pemerintah desa, para ketua DKM, para ustadz, para ustazah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemudi, bapak ibu, barangkali nusami-sami rawuh hadir dina ieu acara. Alhamdulillah meskipun tadi sonten digayar hujan, tapi waktosna acara mah geuningan ku Allah ditakdirkeun tiasa raat. Meskipun ketika usum halodo hujan dibutuhkeun, ketika usum hujan urang hayang halodo, itulah sifat manusia. Para bapak, para ibu, ketika di musim halodo urang butuh hujan, ketika musim hujan urang hayang halodo teh kudu jadi berkah hujan. Mudah-mudahan ku ayana hujan teh bisa mawa kabarokahan khusus ke RW 10 umum keluarga masyarakat desa Cidatar. Ulah nepikeun ka aya cai hujan tapi jadi bencana. Ngadangu bapak-bapak ibu-ibu tatangi urang dinten kamari sore banjir bandang di Cilegong. Terang Cilegong teu? Cilegong teh di Cisurupan kapali kaler sakedik. Mungkin hiji takdir Allah, kadua karena kurang kewaspadaan, katilu salah satuna mungkin penyebab penebangan hutan liar ataupun membuang sampah sembarangan. Makana khusus nu aya di wewengkon wilayah RW 11 RW 10 khusus nu paling kalep Mang Iman RT 2 RW genep sok protes ka simkuring tuh Pak RW 10 gumujeng. Jadi ketika musim hujan teh keur Mang Iman mah sakeluarga jadi musibah. Protes ka simkuring bahwa cai nu bijil ti Cidatar Kulon teh salah satuna teh mawa sampah jeung tai sapi. Jadi bencana keur Mang Iman melebar karena kolong bumi Mang Iman langsung ke Masjid Al-Hidayah. Taya sebatas ngobrol khusus anu bumina caket solokan ketika di musim hujan ulah sagala dipalitkeun. Meskipun nu ngaranci hujan mah teu tatanya ieu teh sampah, ieu tai sapi atawa tunggul. Pasti bakal segala dibawa nu ngaranna cai hujan mah ngan minimal keur mah ku cai hujan segala dibawa, urang sebagai warga ulah ngahanakeun segala didedetkeun, segala dibahankeun ditonggokeun ka urang lebar. Mang Iman lamun dikirim beas bakal atoheun ti urang Cidatar Kulon, tapi lamun dikirim sampah sok nelepon ka simkuring ketika aya hujan badak. Malihan mah sok masihan videona Pak Lurah
iya nu gaduh kebon amak-amakan ka abdi ku abdi diwaler bingung Mang Iman da abdi mah teu nitah warga RW 10 RW 11 RW 1 nitah mijeun sampah ka solokan ngan meureun itulah resiko jadi pengurus hujan teu dititah moal sampah nyalahkeun maka urang-urang makana cek sim kuring ketika hujan mawa bencana kumaha siasatna hujan supaya jadi berkah kerjasama nu maksimal eker pengendalian sampah di tiap lingkungan minimal didukung ku warga masyarakat ketika RT RW pemerintah desa berupaya maksimal hayang bersih lingkungan tapi terdukung ku warga masyarakat insya Allah mual berhasil keberhasilan hiji wilayah hiji kampung tetap didukung ku warga masyarakat makana ketika ayeuna musim penghujan datang hujana lumayan air-airan sok meureun lingkungan buruan masing-masing dibersihkeun minimal golodog urang lingkungan urang ketika tiap rumah anu garaduh buruan sakedik-sakedik saling membersihkan insya Allah masalah pengendalian sampah bakal aman ulah nepikeun ka sampah jadi masalah komo mah sampah jadi bencana ke urang ketika geus jadi bencana bakal silih temlekeun jeung silih salahkeun biasa pro dan kontra lamun geus jadi musibah tah urang kumaha nyegahna sebelum terjadi musibah naudzubillah musibah sing ulah menimpa ka warga masyarakat Cidatar khususna umum Kecamatan Surupan Kabupaten Garut catatanana jangan membuang sampah sembarangan solokan-solokan pelihara dengan maksimal ku urang sadayana ketika urang hidup bersih insya Allah bakal sehat siap hidup bersih siap atau siap ketika orang siap hidup bersih insya Allah bakal sehat bakal tercipta lingkungan anu asri bakal tercipta lingkungan anu bersih ketika geus tercipta lingkungan bersih insya Allah kesejahteraan bakal nuturkeun ulah nepikeun ka kampung RW 11 RW 10 jadi lingkungan anu kumuh ulah jadi lingkungan anu kotor ketika lingkungan kumuh lingkungan kotor pasti bakal segala penyakit tumiba ataupun datang ke diri urang maka nanti gitu agama geus menganjurkan bahwa kebersihan sebagian daripada iman jadi wayahna sarebu wayahna ketika aya kegiatan seperti ieu sampah-sampah kudu dibersihkeun jigana hayang sehat lingkunganmu pemerintah desa kudu bekerja sama jeung Bapak RT Bapak RW paloba-loba mungut sampah berhadiah insya Allah bakal semangat ya leles gitu upami teu diiming-imingi ku hadiah pasti bakal kurang kepedulian ketika kepedulian orang teu muncul berarti orang seolah-olah hirup moal bertetangga seolah-olah orang hirup rek sorangan yang namanya hidup rek mumara rek pribadi lemur ataupun yang lainnya tetap orang bakal bermasyarakat bakal bertetangga hiji waktu orang bakal butuh ku tetangga deket bakal butuh ku tetangga jauh na ku RT ku RW ataupun ku pemerintah desa makana orang silih rojong silih dukung kumaha carana pemerintah desa tercipta desa asri nyaman betah dihuni ulah nepikeun jadi desa kotor anu teu betah ulah nepikeun ka jadi desa anu rudin eta merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga masyarakat jadi kebersihan lingkungan
teh lain tanggung jawab pemerintah desa, lain tanggung jawab Bapak RW, lain tanggung jawab Bapak RT, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Ketika merupakan tanggung jawab bersama, berarti orang kabeh kudu kompak sauyunan gotong royong kumaha carana lingkungan supaya asri. Oke, para bapak, para ibu, priyogi di uningan namanya Bapak Camat informasikan ke simkuring hapuntenna moal tiasa ngalunguhan karena uleman anu aya di lingkungan RW 10 kumargi aya kegiatan di Garut. Malihan mah ti enjing dugikeun ka dinten nembe oge sonten pepenak sareng simkuring di kampung Sampireun kalesan aya acara Pak Camat wiat sanggem sejana wakuf nusa ageng-agengna tiasa ngahadiran ka wilayah RW 10 RW 11 salam baktosna mugia warga masyarakat saurna sarareha amanatna ulah bosen-bosen ketika sosialisasi vaksin. Tos divaksin tak Can? Oh. Seueur nu atos seueur macan. Macan. Cung macan. Berarti RW 11 mah kompak si para vaksin nuhun pisan. Tapi ayeuna keur didata kade. Bisi pajarkeun ari di dieu teu ngacung aing ka dina data mengosad acan. Pak RW acan, Pak RT nya terus divaksin. Insya Allah vaksin akan diadakan di usia 6 tahun sampai 12 juga tersedia. Ulah leuwas orok wae oge disuntik manya 6 tahun 12 tahun rareuwas orok ketika berejel tina rahim ibu langsung jos disuntik teu ka kieu. Jadi ketika ngobrolkeun vaksin ulah kagembos ku hoak. Warga negara yang baik ngikuti aturan pemerintah. Ketika pemerintah gembar-gembor pengendalian dina masalah pandemi Covid, salah satuna anu terakhir mungkin ini jurus yang terakhir keur ngalawan Covid teh vaksinasi. Orang merasa nyaman, merasa bahagia ketika kegiatan warga masyarakat teu dihalangan, kegiatan masyarakat teu ditutup ku pemerintah. Bunga nu rek hajat kudu riweuh, rek nguludan teu kudu riweuh, rek aya acara kegiatan olahraga teu kudu riweuh, Agustus teu kudu riweuh. Tapi lamun urang vaksin teu maksimal, Kabupaten Garut naik di level 3 pasti bakal aya hambatan karena vaksinasi di wilayah Kabupaten Garut sangat di bawah. Jadi wayahna sarebu wayahna lansia usia nu 70 lansia TKD itu lanjut usia 59 tahun ke bawah 40 tahun ke bawah khusus nu acan maksimalkeun dina vaksin. Insya Allah pemerintah desa Cidatar bakal nyayogikeun deui vaksin di tanggal 16 November 2002 para pemuda pemudi anu keur marejeuna teh sok divaksin. Salah satu keuntungan vaksin minimal kekebalan tubuh orang meningkat. Salah satu divaksin kebutuhan ke sekolah teriwe. Salah satu divaksin khusus menang bantuan PKH BPNT insya Allah bakal lancar. Salah satu nu divaksin boga kartu vaksin gudagidi ka kota gudagidi ka dayeuh gudagidi ka Indomaret ataupun ka Alfa ataupun ka mall teu kudu riweuh. Sabab ayeuna mah salah satu anjuran di pemerintah kudu divaksin. Wabil khusus nu acan pisan divaksin. Tapi lamun bener di RW 10, RW 11 geus divaksin, simkuring merasa bahagia. Tapi lamun acan divaksin simkuring kecewa. Sabab naon
pemerintah desa bakal kena sanksi ketika wargana belum tervaksin. Pemerintah desa bakal ditangguhkan bantuanana apabila wargana can tervaksin. Nah, cenah palurah dina Facebook dina naon sok divaksin teh, anu tos divaksin teh anu langsung maut, aya nu teu damang, aya nu lumpuh. Ulah percaya ka gembos ku hoak. Da ari masalah gering, masalah maut mah lain urusan urang. Urang sebagai warga Indonesia, urang sebagai manusia biasa, urusan maut mah saha nu bisa nempok, saha nu bisa ningali bahwa poe isuk poe pageta urang bakal maut. Cek hadis ge kulu nafsin da ikotul maut. Ngaran makhluk nu berjawa mah pasti bakal maut. Rek divaksin rek henteu takdir nanti Allah maut mah pasti bakal maut. Makana ulah ngadangu ku gembos ku hoak sok laksanakeun vaksin. Simkuring oge ayeuna alhamdulillah geus 2 kali vaksin jag-jag belejag. Mugia sing pada sehat. Anu divaksin, anu teu divaksin sing sararehat. Ngan upayakeun anu sehat mah kudu divaksin. Jadi ulah bosen bapak-bapak ibu-ibu ketika ngadangu vaksin da simkuring wage tiap rapat, tiap aya acara momen-momen kumpulan jeung pejabat teh nu dibahas teh iwal divaksin. Jadi teu ngebahas bantuan kamana BPNT, kamana PKH. BPNT geus 3 bulan teu ngagolontor. Laras teu? Selaminya teh aya beasnya. Teu aya beas, teu dipermasalahkeun, da diriweuhkeun kaburu kana vaksin. Tapi insyaallah dina mingguan enjing akan kita salurkan meskipun jumlahnya tidak maksimal. Nah, jumlah tidak maksimal karena ada sebagian dulur-dulur orang nu meunang kartu BPN teh henteu ridoeun keur dibagi-bagi ka tetangga. Karena ada sebagian kecil warga-wargi urang tersepeun mere maweh ka sasama. Padahal mah kartu BPNT teh lain menang kesang badag kesang leutik sorangan. Minimal di bagian ku pemerintah tah bawa hak anjeun. Minimal ukur datang ke desa nyokot kartu geus jadi kartu mah seolah-olah kartu nu sorangan menang sorangan. Jadi ketika pemerintah desa membawa warga masyarakat dengan aturan kearifan lokal khusus kaitan dengan BPNT, sok ikuti da lain eukeur pemerintah desa sendiri, tapi keur berbagi kata tangga dulur-dulur urang anu teu kasentuh pisan ku bantuan. Minimal nu boga BPNT seseueurna anu kengeng PKH. Ketika nu boga PKH pasti bakal boga BPJS, pasti bakal boga KIP. Nu meunang PKH teu diganggu gugat bantuanna sok manfaatkeun semaksimal mungkin eukeur budak sakolah. Tapi ketika BPNT nak ngiclik di tukang, lembaga pemerintah desa berempuk membuat kearifan lokal kumaha lamun BPNT nama urang digesek di desa supaya warga-wargi urang anu sarua aya di Cidatar teu meunang bantuan tapi ikut menikmati. Ketika warga-wargi urang nu teu meunang bantuan ikut menikmati, insya Allah hirup bakal barokah karena urang bisa berbagi. Jadi urang ulah berpikir bakal hirup sorangan kembayan teu mere ka tatangga, teu mere maweh ka batur salemur oge, dan dituna kartu BPNT mah eukeur urang ti presiden lagi eukeur urang. Hilangkan pola pikir seperti itu.
Memang kartu BPNT hak bapak-bapak ibu-ibu, tapi ketika pemerintah desa membuat statement untuk kearifan lokal, kenapa kita tidak ikuti? Dan demi kemaslahatan supaya rapi. Warga masyarakat Cidatar ulah pagesek gara-gara teu kabagian bantuan. Warga masyarakat desa Cidatar ulah nepikeun ka kedruk jeung tatangga jeung RT RW gara-gara teu kabere bantuan. Jadi pemerintah desa berupaya semaksimal mungkin kumacarana warga masyarakat kudu bisa runtut raut hirup sauyunan. Dipikiran ku pemerintah desa mah ulah nepikeun ke bantuan jadi musibah, bantuan jadi bencana, bantuan jadi petaka. Diolah sedemikian rupa supaya bantuan jadi hurip hirup keur lemur. Bantuan kudu jadi rezeki nu masalahat. Bantuan kudu jadi program pemerintah anu repeh rapi. Makana simkuring ngadorong ngahimbau mudah-mudahan khusus pemenang BPNT anu teu ngagesek di desa, upayakeun dimulai bulan ini kita gesek di desa supaya wilayah lingkungan pemerintah desa bisa sejahtera bersama. Oke, kaitan dengan bantuan-bantuan anu BST ayeuna tos teu aya ti pemerintahna, ngan intina urang ngadoa mudah-mudahan pandemi Covid segera berakhir, ngameh urang hirup laluasa. Ketika program terakhir vaksinasi kudu digalakeun, meureun wayahna urang berbondong-bondong di tanggal 16 November ka Gor Desa Cidatar dengan catatan hanya membawa KTP ataupun KK. Surat vaksin tong dipermasalahkan, bisi ibu-ibu bapak-bapak rusuh waktuna muru ka kebon, muru ka pasar, muru ka kota, simpen wae di desa engke dicana ku bapak RT bapak RW. Da anu jadi kendala teh cenah mah kunaon mung divaksin teh hoream ngantri, kunaon mung divaksin teh hoream jauh. Seandainya di wilayah RW 10 RW 11 yang diayakan vaksin di dieu pisan simkuring siap mawa nakesna ka dieu dengan catatan minimal kudu aya 150 per RW. Lamun 2 RW berarti kudu aya 300. Upami siap Bapak RW Bapak RT menyelenggarakeun di dieu, sok siapkan wargana minimal sebanyak 300 orang. Upami siap jadwalkeun, mudah-mudahan bisa sama di tanggal 16 urang bagi 2 nakes. Tapi lamun teu siap mah hayu urang boyong wae ka pemerintah desa Cidatar. Da jarak tempuh tidak begitu jauh. Minimal urang mah bisa jalan ka tukang KSMA papa kapali kalian sekedik tos anjrok ka desa Cidatar. Para bapak, para ibu, doana mugia program-program pemerintah meskipun di musim pandemi terhambat, meskipun di musim pandemi dana desa baru digelontorkan 40% teh di minggu ini. Tapi ulah jadi ngahambat agar karena program-program pembangunan pemerintah. Mudah-mudahan doa nanti sadayana naon rupi nu dicita-citakeun nu dipikahoyong ku sadaya warga masyarakat desa Cidatar anu kaitan dengan infrastruktur ataupun perekonomian semoga terrealisasi dengan maksimal. Mugia ku Allah dirizkian rizki eukeun pemerintah desa Cidatar oge rizki eukeun warga masyarakat desa Cidatar. Mudah-mudahan warga masyarakat desa Cidatar sehat jasmani, sehat rohani, panjang yuswa, barokah bisa ibadah digarampilkeun ngalah rizkina. Oge doana ti sadayana simkuring reng-rengan aparatur
mudah-mudahan sing bisa mawa masyarakat desa Cidatar ke arah yang lebih baik. Tujuanana mudah-mudahan ke depan desa Cidatar jadi desa kebanggaan warga masyarakat. Mudah-mudahan putra-putri orang penerus bangsa, garda terdepan pemerintah desa bisa menopang, bisa membantu pemerintah desa ke arah yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan udah dilaksanakan ti kamari ayeuna puncakna di akhir mugia nyana kabarokahan kamangpaatan. Mudah-mudahan generasi penerus bangsa bisa jadi pencetus ide-ide terbaik untuk kemajuan warga masyarakat desa Cidatar. Hapunten nu saageng-agengna teu simkuring bilih aya bahasa tingkah anu kirang sepagodos tabe pun simkuring mah teu aya tujuan sinir sampir. Tetap tujuan simkuring mah hayang Cidatar bersatu padu tanpa menyisihkan satu di antara yang lain. Tujuan simkuring mah Cidatar kuat, sehat, bergotong royong dari segala aspek. Perekonomian, infrastruktur kita genjot demi kesejahteraan warga masyarakat desa Cidatar. Hapunten nu saageng-agengna tina saneskan tenang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.